tengah peting cenah ieu. Tarompetan. Abis. Video sarangan ku Heri Medok TV cenah. Kenapa? Aya cenah. Sebelahan hati meuleuh sumore buah hati lawan tepat mensuga tenaga kidalannya kakek alah penyangki dia Gusti begitu kan gitu Kasar
Leungit teu gelis dedeh teuing kamanakeun ieu di kamanakeun gerengsna hera cika huripan dileuwih sifat anan dereka napa pantunan kiwari ngan kariaran Gusti Gusti nu agung ya Allah rumasang diri gagabah gadabah alam endah kagungan Gusti Gusti kiwari gunung bulistir ketinggalan caah jeung banjir ampun Gusti ampun aya geuning kana leungiteun cenah kumaha aheri kuring leungiteun kanyaah salira alah kumaha teh cenah kumaha kuring leungiteun ka dedeh salira gerak puisi kuring leungitkeun deukeut jeung salira dalah di kumaha urang jeung urangna hate jeung hatena diri jeung dirina urang kudu silih nendenkeun kanyaah cinta nu utami urang bakal manjang salawasna tidak harus memiliki saha cenah asaha nu leupeut tatangga jika nama mun diri katalan jurang solayo bongan diri salira teu sasaran jeung bihari kabayeun kan mana cenah nu lepasna cenah geulis gara dialokan aya alok aya alokan wae mangga aduh bapak bade alah lain tiba
kasih nuduhan imut baca tindakan Lagu karesepna Bubi dan Dewi Moyani yang saksinya Bubi dan emut baik kangkang aduh akang abdi kabiruyung Obat Gusti aya kitu aya keneh lain rek nampi duh engkang lain rek nolak kadedeh engkang kabdi nurhati sakikis yang sarati sakikis tegerati sakikis jantan mama aduh kang Ayah Hanzaka kahatur tanginten dina lagu anu pamungkas tina asisten anu kadua kitu nya. Betul. Alasan mohon kepada Isomah rasa kedapat. Ke dirajang panginten dina asisten anu katilu. Alah katu Sarayong Lain rek nampi dungkang lain rek nolak kanyaah engkang kabdi nurihat ati mimiti yang sarati Baluan akan ditanya atas makanya ngaker pangidar kanggo akhiri bini pada dipungkas ke ayeuna antara minggu mamang enggak diturunkan wae ngarepina mohon alhamdulillah ya Allah bilih aya pamundut temang-temang nasunut